Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantas geninya dasar bara recek ya. Nggak jawab salamna belah ditu mau soraan. Saparo hirup saparo pae. Sebutna jamaah setruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil muta'al alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa bisababihi yasirul insanu makhluqal a'dal wal kamal wa bi adamihi yasirul insanu makhluqas siyal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil kamili bil qawli wal hal alladzi la yantiqu in huwa min dzil jalal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu yaumal ma'al bisababi imanihim fil madi wal hali wal istiqbal wa hina ja'al ajal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra hikayatan an du'ai khalilihi wa nabiyhi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Al-ayah wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulata'uhu salihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Wa qala ma fil abai fil abna. Al hadis sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Adai bin Zaid fi sya'rihi anil mar ila tasa wasa'an qarinihi ba'inal qarina bil muqarani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wala tusahibil arada patarda ma'aradi. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dal jalali wal. Akhinal kiram selaku pembawa acara dalam rangka walimatul khitan di wengi ayeuna. Pertama kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Para suyukun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bil khusus para kesepuhan setempat. Oke, bil khusus para pimpinan pondok pesantren, terutama Al Mukarram Kyai Murdi anu jadi sababiyah tiasa dongkapna sim kuring kaya tempat beserta Saibul Hajah
Urang doakeun mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswa anu barokah. Amin. Sing jalembar dina rizkina, ditebihkeun tina sagala pancabahyana, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina. Utami orang doakeun sing ditambih keikhlasan karidoan dina hatena, bikin selalu setia ngabimbing urang menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia genu sementara orang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu salalawasna tangtosna orang hayang leuwih bahagia. Di dunia genu sakedeung orang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu sainang-inang tangtosna orang hayang leuwih. Bahkan kahayang orang mah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Insya Allah upami orang itba bil ulama, cita-cita orang baris terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Oke, bil khusus deui Bapak RT setempat anu kusim kuring dipihormat. Urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang khususna di daerah urang di nararaga ngalaksanakeun amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem pertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kasadayana jamaah, ibu-ibuna, bapak-bapakna, pamudana, pamudina, parawan, rangda, garis dengdek sekena, anu kusim gering dipihormat, mudah-mudahan hadirna urang dina saat ayeuna sing ngajadikeun sababiah urang dibanjur ku rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge anu janten sababiah wasilah hadwasat tiasa kempalna urang berjamaahna urang sasaranganna urang dina wengi ayeuna yaitu Sohibul Hajah Bapak Dedi beserta Ibu Dedi anu parantos berkorban moral berkorban material demi suksesna ieu walimah. Urang doakeun mudah-mudahan non rupi anu parantos dikorbankeun sehingga jadikan sababiah dikobul dihasilkan cita-cita naku Allah dunia akhiratna nu alitna nu agengna urang kalihna nu parantos dicepitan sing mudah-mudahan dienggal didamangkeun tina lukana. Oke, rumah tangga na mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah, usahana sing tambih barokah, boga turunan anu saroleh jeung sarolehah, anu daraek ibadah, anu nurut ka ma nurut ka abah, ulah boga turunan anu haram jadah, tauman kalapa tauman gabah, sok ngamuk inung bapana ge meningah-ngah, hayang meuli motor jeung HP mewah, teu pira ku hayang nileu film uhah-uhah doang mah jeung abah ai malam Jumat. Naudzubillahi min dalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah sababiah anu paling kuat taufik cenderung hidayah ti Allah diiringi syariat anu dilaksanakeun ku urang melalui kepat urang jeung lengkah urang sanaos dengan situasi kondisi cuaca anu samodel kieu di hadapan panggung ge alahbatan sawah mending ngedokan sehingga nu ngeusi. Tapi urang tiasa hadir di ieu tempat penting kurang disyukuri kunaon sababna. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ieu kikieuan kukumpulan jeung nu kararieu teu sembarang jalma bisa hadirin. Ulah-ulah bari jeung eueuh nanaonan kilang bari jeung aya nanaonan ge ngaran tanpa taufik jeung hidayah ti Allah mah hulap bae. Lamun geus berbicara ngaji beh di mamana ge hulap ka.
padahal mah model urang mah masyarakat biasa, masyarakat awam teu aya alasan pikeun urang hulap ngaji sebenarnya mah. Kunaon sababna? Urang mah asup ka majelis taklim, urang mah asup ka tempat pengajian teh tinggal diuk teu kudu nyawara usik ge teu kudu, tinggal diuk bahamnya balem teu kenging nyarios cicing geus beres. Nu riweuh nu capek mah guru urang, kiai urang anu magahan urang. Tapi kunaon urang sok sangheuk bae, disinilah tanpa taufik jeung hidayah ti Allah cadu mungkuk haram dempak boyo puntun ore tak-takan nini aya kanjutan ku moal-moalna ku hulap-hulapna urang asup ka pangajian. Kudu ngomong mah pada urang nabai ya mah. Lain di mana ya jamaah nu loba nanya ieu budak santri kabeh doang nanya cek. Di luhur makin. Aya di buri aya. Aya jelema di buri. Iya pada urang nabai ya mah. Babari keneh naikeun kebo ka luhur mobil ki murdi. Daripada ngasupkeun jelema telok ngaji, telok berjamaah ka mushola jeung majelis taklim. Siga pikiran kebo gede ulah dipangku moal ka bawah ditarik urang eleh tanaga kebo mah babari naikeun kana mobilna tinggal mukakeun lawang mobil losbakna tongkrongkeun kebo hareupeun mobilna sintrek kanjutna mun jalu munu bibit sintrek pentil susuna eta si kebo ke ngajlot langsung ka luhur mobil tinggal nalian kak eta trik naikeun kebo kula neuleuh na di Cibaliung. Tapi jajal terapkeun ka urang kampung Dadap nu telok ngaji teh ka majelis taklim, nu telok berjamaah jeung kiai di masjid. Jajal teh mana ya ibu-ibu aya piraku aya bapak-bapak ibu-ibu ya. Jajal salaki teteh nu telok ngaji nu telok berjamaah dorong ka hareupeun mushola ka hareupeun majelis taklim singsatkeun sampingna porosotkeun kokolorna sintrek kanjutna kira-kira ngajlot moal. Hoi ngajlot moal kajian kula lain dukun bisa ngabade nyabok mamual nyabok bapasti kunaon sababna hesek ngasupkeun jelema ka pangajian. Mantak lamun urang Dadap boga anak boga incu daek cicing di pasantren eta geus luar biasa nikmati Allah alhamdulillah. Heula bicara daekan ngaji mah, heula bicara pinter ngaji mah, kugeus daek cicing di balek bekuari maceng eta dararia jagoan. Takbir. Allahu Akbar. Beneran. Hirup santri. Hirup. Sabab naon hesek eta jelema zaman kuari diasupkeun ka pasantren. Padahal di pasantren paling senang, bener teu dak? Komo kiai teu boga sawah teu boga umah mah. Nyeuna naon telok molor be ngudud benu gedekeun. Masya Allah santri mah kuari benu lemet teh geus ngebulak-bulak alabatan kareta. Ya. Bener ngopi ngarokok molor hudang ngaliwat. Batur ngaji kumaneh ngising, batur berjamaah kumaneh dahar, batur hudang tipeting kumaneh ngomekeun HP. Santri zaman kuari ngan kudaekna bae ge cicing di pasantren geus alhamdulillah rabbil geus dak dari ulah hayang ngomong-ngomong ka Jakarta capek. Emang dari di Jakarta selfie kuli bangunan mending cicing di balik cicing di balik ngaji kercager keke geus datang ka imam jadi kiai bae ya babna ieu kuari kudu ngomong mah ki murdi anu bisa marhaba anu bisa ngadoa
pomo mimpin nyolat ke nupaeh mah eueuh lian ti kaluaran bale rombeng. Ieu penting ieu hajat lamun eueuh kaluaran bale rombeng anu bisa marhaba he moal tulus ngomongna. Anu bisa marhaba kuari nan dia santri dong jeung kiai. Masyarakat mah ye salaki teh mah cacalangapan teu puguh. Kaciri calangap nu becus jeung teu becus mah. Kiai calangap kumaneh bangkem. Kiai bangkem kumaneh calangap. Mun di lemur kami pan marhabana tola al badru. Cik kiai maya oh was bilisit. Cik salaki teteh mah wayah di kepung hansip. Salming perbah. Yaumahasri cik nu teu bisa mah caumang arsim munasabah di kepek-kepek hansip maling tahu si arsim orang sieta. Hadirin geus alhamdulillah mah lamun anak urang daek cicing di pondok pesantren. Ieu zaman kuari hadirin lain zaman baheula benar. Yo zaman kuari mah lain zaman lain zaman baheula. He sabadung-badung nakolot baheula ieu cik nu Badung cacahan paling ge baheula mah OBB naon operasi bilik bolong ngintip baheula intip pas lebah kamarna tali yang bilikna digedean ti beurang di bolongan ke ti penting neuk diintip kuari mah geus moal aya nu ngintip hadirin. Nan geus eueuh imah bilik loba keneh, imah panggung loba keneh. Kunaon sababna geus teu kudu ngintip sagala macem zaman akhir internet kaungal daerah nyampe. Naon bedana kota jeung kampung zaman kuari kasabab ku internet nu kuku baha kapanggi anak urang can ngarti kana agama can kuat iman jeung takwa. Nah dibalikeun ku mah HP dibalikeun ku mah paket anu diklik anu diakses lain hal-hal positif tapi situs-situs pornografi naudzubillahi min dzalik. Berbicara zaman kuari mangga tingalikeun berita di medsos di YouTube di TikTok di TV zaman kuari eta jelema geus alabatan sato kudu ngomong bagi murid mana alabatan satona he zaman kuari mah eta masyaallah nya berita pemerkosaan teu eureun-eureun. Oi tak dari Allah merkosa kotok nu ada. Oi eta berita pemerkosaan zaman kuari eta mah geus teu eureun-eureun. Mending lamun geus diperkosa teu dipaehan. Iya geus diperkosa dibunuh, perkosa bunuh. He naon aya eta kebo merkosa bibit sok dibunuh bibitna. Kotok berkosa, kotok bibit sok dibunuh bibitna. Teh lo ngeun jelema doang. Mantap ieu PR pikeun para orang tua bagaimana membentuk generasi muda harapan bangsa, harapan orang tua ke depannya. Hadirin. Ieu kadedi penting ieu walimatul khitan ngabersihan nu jadi anak. Hei, ari nyunatan anak mah gampang. Babari. Boga duit dan minimal 10-20 juta jadi Kak. Jadi sunatan jadi. Teu boga duit, atuh tinggal nyiar sunatan massal gratis. Duit dibere, bajuna dibere. Eueuh sunatan massal. Eta bae mitoha intip dira ngawinkeun adi ipar. Asupkeun ka dinya nepong. Ilu walimah kita. Babari Kak. Babari. Anu hese mah lain ngaberesihan barangna ieu, tapi ngaberesihan hatena. Mantap loba kolot nu bisa nyalametan anak, tapi loba kolot nu teu bisa nyalametkeun anak. Ya penting ieu kadedi jeung keluarga nyalametan anak. Mata kurang doakeun. Mudah-mudahan sanggeusna bisa nyalametan anak, oge bisa nyalametkeun anak. Sabab lamun anak geus teu salamet, ieu bahaya. Loba kolot mau jadi korban mau jadi anak. Tingalina berita di Pandeglang anyar kene ku gara-gara ieu si anak pamuda hayang ngudut, hayang ngarokok teu gablek duit, bapana dipaehan.
piraku nyawa jelema bari jeung nyawa kolot sebanding jeung harga rokok. Anyar keneh mah aya berita hiji indung dipacul lain sawah ieu jelema dipacul ku anakna indungna dipacul kunaon sababna anakna hayang meuli motor teu kabeuli dipacul indungna pae. Naudzubillahi min dzalik. Ngomong lamun jelema geus tanpa ilmu agama leuwih sasar daripada satok. Di situ percaya orang buktikan, orang dadap mun jelema tanpa ilmu agama bakal leuwih sasar daripada satok. Sakumaha cik simina mukadimah wa bi adamihi yasirul insanu makhluk kasiat. Ketika jalma geus tanpa ilmu agama bakal hirupna dirundung kesialan. Jelema leuwih sasar daripada satok. Eta satok mah dengekeun kula masih keneh mahal daripada jelema teu ngarti kana agama telok ibadah. Kadenge tok dengekeun eta nu sok pake nyurubuk cabe tai kebo tai jelema tai kotok tai jelema kotok. Ya orang buktikan misalnya ya hiji waktu aya kunjungan pamarentah ke kampung dadap camat lurah RT tiluan naon bae tujuanna eta mah ngeun kunjungan ka dieu barang datang ka leuweung ieu camat hayang modal. Pak Lurah saya mau buang air nih. Waduh Pak nggak ada WC di sini mah di situ aja ngaburu kusutnya dina beuti jengjeng daripada kebudulan di camat aing mending modal aja na buru kusut deh ngising camat langsung distempel ku pegawai kecamatan ieu tai camat resmi tai nage neula camat ngising lurah diiluan hayang ngising atasan yang ngising buru aing teu deuk ngising lurah ge borok kosot digileun tai camat stempel ku cari stempel desa tai lurah resmi tai nage RT neuleuh atasan lurah jeung camat ngising akhirna RT ge ilu ngising buruk kosot ngeun teu boga stempel pan RT mah lajuna ditilihan bae kuregang jengjeng nyirian mun ieu tai RT geus kitu torojol aya kebo ngising eta kebo pas gigireun tilu umpluk tai camat tai lurah tai RT tambah nu kaopat umpluk tai kebo tilu opat umpluk tai camat tai lurah tai RT tai kebo geus kitu torojol jalma mawa pacul jeung karung cik Pak Camat mau kemana Pak saya lagi cari pupuk organik buat nyurubuk jengjeng. Wah cik Camat kebetulan tai saya masih baru celek masih hangat dan ngebul bahkan tai lurah dan tai RT juga ada di sana dadakan udang dadap kula nanya eta nu dipacul kudu mawa karung nyar pupuk organik tai RT tai lurah tai camat tai kebo yakin tai kebo padahal camat luhur pangkatna tapi teka pilih kunan sababna survei membuktikan ketika jengjeng cabe pepelakan disuruh buku tai kebo mongklok hejo bari jeung montok tapi jajal cabe disuruh buku tai RT harita keneh ngelet yang paneng modal. Oi tarepeh bae. Oh iya, mau ngaji hadapun bapak-bapak memang kieu ki murde. Bapak-bapak mah pengajian di lemur, karalem. Teu cara pengajian ibu-ibu. Rame. Nya nu ngadahar opak kakekok. Kitu nya nu ngobrol. Ibu-ibu mah warani eta ka kiai. Cik kiai ngomong kieu. Ibu-ibu, coba eta lamun aya salaki dangdan sing bedog. Supaya salaki katarik sabab lamun salaki makin merangsang ibu-ibu makin gede ganjaranana panema grup ibu-ibu malah kiai teu dangdan ge beak bae. Itulah bedanya ibu-ibu
Tapi bapak-bapak nek ngarti nek henteu eta jamiahan pengajian repe bae tungkul bae ngeun kue beak 3 piring karalem mantap penceramah sajian mah tolak sumangeun lamun dihareupeuna lain kaum ibu ngeun kukula mah beak bae digares dulu kumaha nu penting balik cair deh deh jelema eta tanpa ilmu agama teu aya hargaan sabab lamun diibaratkeun angka urang mah angka 0 hadirin angka 0 eta buleud ngolowong kosong teu aya eusi teu aya siat eueuh hargaan angka 0 mah jajal anu ngitung telok aya anu ngitung timulai angka 0 telok aya timulai angka hiji nu hargaan 1 2 3 ini nu ngecek salon ge moal mungkin 0 1 2 3 eueuh gawe berarti 1 2 3 0 malain angka iya saat menyebutkan 0 angka pelongo angka mati angka hiji 2 3 ka ditu eta angka aya hargaan 0 mah Allah 0 eta Allah dia ngari keur bulun kamari menang besek sabaraha 0 atuh teh mana oh harga ieu orang ibarat angka 0 ulah tangan hiji hadirin karena salosbak atau angka 0 baris di Sabang sampai Merauke oh hargaan di situ percaya buktikan ai nomor HP dia sabaraha 0 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 12 digit tapi 0 KB pencetan ku kakak nyambung ke mana angka 0 KB ai mesin ATM BRI dia sabaraha angkana 0 0 0 0 0 asupkeun kana mesin ATM ngolol duit ngolol juri oh warga angka 0 iya orang ibarat angka 0 orang majalma barodo teu ngarti kana naon moal bisa ibadah tapi angka 0 ulah leutik hate sabab angka 0 bisa berharga bahkan bisa nambah kanu tadina geus berharga syarat angka 0 daek ngarejeung ngagabung ngahiji jeung angka nu aya hargaan angka hiji 2 3 sampai sakini loba-lobana urang buktikan angka hiji na hiji ulama ya ibaratna kiai jalma anu ngartikan agama lah aya kiai hiji aya jalma bodoh hiji angka hiji jeung angka 0 angka sabaraha angka 10 aya hargaan teu aya jajal mun 0 sorangan bae eueuh hargaan angka nu geus aya hargaan ge tolok ngahiji jeung angka 0 mah kurang harga kak kajen geus aya hargaan hiji-hiji bae dua-dua bae tapi jajal lamun geus gabung jeung jalma bodoh jeung angka 0 naik ratingna naik hargana naik pamorna mata wajar lamun kiai santri cicing di masyarakat teh hayang boga nu nuturkeun hayang boga budak laleutik hayang boga jamaah kunaon sababna bukan obsesi duniawi tapi mengharapkan ganjaran dari Allah ku akibat gabung jeung jalma-jalma teu ngarti sabab urang mah jalma saling membutuhkeun nu ngarti teu beunang gegedeun kiai teu beunang sombong ulama teu beunang sosohoreun kunaon sababna moal aya nanaonan kumaneh lamun eueuh nu bodoh kurang harga ieu kula penting ieu ceramah kajian kula pangluhuran penting ieu oh deui pangluhuran penting ieu mah ngan dia tukang para meureun kula pangluhuran mah nya di luhur panggung nya dina kursi ngan kula teh bisa kegedeun kunaon sababna kula bisa tumaninah di dieu bisa nyarita di dieu ku sabab aya nu dihandap aya nu ngadengekeun betul jajal kula ngablak-blak di nu kadedi sampikeun 2 jam oh jelema hiji-hiji acan cikimur di beur eta kieu teh geus kebal kumatna yakin yang di diduh nu edan sabab ngomong sora atawa sabalikna jamaah cicing geus sampai jam hiji seuseurean nu ceramah eueuh atuh edan masa urang dia benar iya hajat kadedi terlaksana kunaon sababna adanya kerjasama adanya persatuan lamun cenah kadedi doang jeung pamajikan moal jadi hajat tapi dibantu ku dulur dibantu ku batur ku tatangga baraya jadi hajat anu tukang tunggu parasmanan aya parawan ja parasmanan taruh ditungguan ku nini
kunan sababna lamun parasmanan ditungguan ku parawan eta kejo irit ka nu gembul ke pan isina didelekeun ku parawan maca cemiana jajal parasman tunggu kunin ini ku sapuluhan ge beak eta kejo tungguan ku parawan di dinya nu hajat mah tinggal diuk bede dia jeung budak sunat mun panganten teh atuh tinggal diuk di dia babatna lalakina make batik pamajikanna make barukat mamawa tas leutik tumanina anu nyambut dirinya aya saha santri kiai haturan wilujeng sumping ka bapak ibu leman anu baris masihan do arestu kanu jeung hajat mangga diaturan calik ka tamu sakeun mangga hampura di saya kakirangan sae tanu hajat lain Timurdi dorit tukang nangarana nyambut tamu palawari aya tumanina kunaon sababna aya nu anu ngabantu tah angka 0 gabung jeung angka nu hargaan bakal boga harga hadirin saya penting ya urang ge pan ngabantu ka Dedi mantap dengekeun urang dadah aya ngabantu tatangga mah ulah sok tanggung-tanggung komo eta mah tinggal ngucapkeun amin pan eta ngabantu urang kiai nu ngablak-blak mending ngacah-ngacah ngadoa urang mah tinggal ngaminan amin eta urang secara langsung ngabantu ka tatangga ulah tanggung-tanggung amin mah ulah eta leungeun teu ngangkat nyawara ge ukur doa dia mah daek-daek hanteu eta manfaatna bakal kembali ka urang baik jangka pendek maupun jangka panjang mana nu jangka pendek insyaallah balik ti dia urang mawa besek lumayan musim hujan kieu mau ngomong naon cikolot teh hujan ki depong bete bisa ka mamana kantong kosong dompet kosong pangbeasan ngolowong geus kitu anu ngaring nu ka Dedi lumayan sabesekeun alhamdulillah eta mah jangka pendek tapi na jangka panjangna ye lamun urang bager ka tatangga akur jeung tatangga eta urang ngadoakeun ku ari anak kamur dinu disunatan cik urang mudah-mudahan enggal damang tina lukana panjang umurna lalaki kan boga jodoh kawinan ke kawinan urang ngariung deui Pak keur kawinan didoakeun mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah rumah tanggana bager jeung pamajikanana pelenung reuneuh nujuh bulan ngariung deui keur nujuh bulan ya ngadoa deh ya urang mudah-mudahan salamet nu ngandungna salamet nu dikandungna sing lancar ina ngababarkeunana borokosot ngajurus salamet orokna salamet indungna pereuhan ngariung deui teh ngariung deui keur pereuhan ngadoa deh urang mudah-mudahan sing panjang umurna pahit dagingna panjang hang tulangna panjang umur eta budak lalaki sunatan deui ngariung deui teh ngariung deui keur sunatan ngadoa deui eta urang mudah-mudahan panjang umurna sehat jasmani rohanina jeung bari rezekina panggih jeung jodona ngariung deui teh urang ngariung reuneuh deui ngariung deui sunatan deui ngariung deui kawinan deui ngariung reuneuh deui ngariung sampai kiamat aya ngaji moleureun eta tabarokah urang teh gawe hade kata mantak dengekeun hadirin jeung tatangga mah kudu akur ulah sok papaseaan milik urang milik batur milik batur moal sasab ka urang milik urang moal sasab ka batur Allahumma la mani alima a'taita wala muti alima manata wala rada lima qadaita wala yang fa'udal jadi mingkal jad panura sak ngadoa ta salat maghrib ta salat subuh osok teh lo subuh nage kaberangan heuy artinya apa ketika Allah sudah menghendaki rek mere rezeki ka urang nek mereka nikmatan ka urang maka moal anu bisa ngahalang mantap teu kudu syirik teu kudu milik urang moal hasab ka batur kah kabehan ge pada menang rezeki ti Allah pada menang nasib menang bagian contoh orang buktikeun penting ieu kula beres ceramah ku ka Dedi di amplopan pan menang amplop nasib kula tah geus kitu kiai di dieu nu sanapunten ya ngapunten beker contoh aya anu
amplop. Kulama menang, aya kiai teu menang. Sabenerna mah kabeh ge menang, Kak. Karti can. Menang naon? Menang nasib. Aya nasib naon? Babagian. Dudu umang bahasa Jawana. Kulama menang nasib amplop aya usian bari jeung kandel. Ari kakak mah nasib teu menang. Pan saduan ge menangnya. Menang naon? Menang nasib. Gitu ngomong. Iya gitu kabeh ge boga rezeki masing. Ieu mah nolak tatangga ngiridit motor wae mamot meuli motor sungut ku maneh nu ngegas. Ditanya ka nu meuli motor teh, "Ti mana teteh?" Kanu teu meuli motor teh ditanya. "Ti mana teteh?" "Ti Buri." Pan eta sungut nu kitu ngegas. Ka mana teteh? Ka hareup. Jeku jengkel sirik. Pan teu buat teteh, teu buat motor kunaon teh? Rumasa. Eta ngaranna ngegas ku sirik hateuna. Ku sirik padahal mah tatang boga motor urang ngeunaheun. Bisi ti penting kudu kana dokter aya motor mah urang kita boga. Sugan tatangga daek nulungan. Tatangga boga kulkas bulan Ramadan beli es batu sugan 10.000 ge dibere sakulkas. Ku tatangga ieu. Asal bager bae jeung tatangga. Tatangga meuli spring bed ku maneh nu amplud-ampludan. Tatangga ngebor sumur sibal sumut ku maneh nu nyemur-nyemur. Budak geus kieu mah sumur urang kasedot. Kunaon sababna? Kusirik ya urang bantu doa penting kadede. Kunaon sababna hadirin? Ya kadede pan katitipan amanat ku Allah. Berupa anak. Ieu anak titipan ti Allah hadirin. Ulah ta anak jasad urang sakabehna di urang eta titipan ti Allah. Ketika geus sesuai jeung kahayang nu nitipkeun anak tunggu tanggal mainna siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mantak dikumpulkanlah pentingnya para alim ulama, jamaah pengajian, para santri, jeung hadirin sadayana. Tujuan anak ieu kadedipan hayang didoakeun. Sabab ulah-ulah model urang anu isuk sore beurang ngawadang lamun kot ku dosa hadirin. Sagede Nabi Allah Ibrahim anu jadi cikal bakal syariatna kitan eta hayang boga anak teh pan ngadoa. Rabbi habli minas solihin. Gusti pasian abdi anak-anak anu sarol. Ngadoa nabi padahal mah nabi atuh komo teuing model urang. Mata urang ge minimal anta salat 5 waktu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama. Minimal ngata salat waktu urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sababna urang kudu boga anak anu soleh hadirin. Eta urang moal hirup bae. Saha urang dia nu hayang hirup bae? Boleh dah. Aya teh. Kakak hayang hirup bae, paeh-paeh keneh bae tungtung nama kan? Kunaon sababna? Padagang baso paeh. Padagang kejo paeh. Padagang dahaleun kabeh paeh, urang sorangan hirup bae. Atuh nu nyatu ti mana da? Paeh-paeh keneh doang jelema kabeh boga duit moal enak kabeh boga duit moal aya padagang pecel lele moal aya padagang warteg padagang kejo moal aya kunaon sabab baroga duit kabeh oge lajuna pan urang loba teh nganggur beulian eueuh ieu paeh-paeh keneh bae tak hirup bolang sarua nasib gawe naon kirain jangan doang si anu moal enak kabeh jadi penceramah atuh moal muat panggungna ge Kak nggak serangan mah ceramah mah kula Kang mah tinggal ngadengekeun dirinya aya pisan sasari ya aya eueuh atuh ulang ngan ulah eta bae geser saeutik paling kabur pan aya si bejo mah nya si bejo banget kejo eta mun muludan rajaban si bejo mah komo lamun berkat dibikeun ti heula eta si bejo banget kejo mulai geser saeutik ngajauhan nyiar nu rehep we brekesek belumpat sakitu doang kahayang lemet eta si eta tau eta urang ulah hayang saruana nasib jadi urang ngadoa ka Allah ku sabab urang teh moal hirup
Urang buktikan naonnya cenah mun hirup bae urang moal ngeunaheun bahkan paeh dengekeun ka kula neuk nanya ari kakak boga barang teu buntut hareup aya teu ha buntut hareup ngarti teu atuh tapi kudu bedakeun jelas eta barang kakak sok hirup teh lo sok hirup kan sok hudang oh sok utek-utek kan oh sok laju sok sakabona hirup kadang hirup kadang paeh bener gak? Atuh jajal lamun barang kakak hirup bae saumur-umur eueuh leulesan eueuh ngulapesan eueuh paehan eueuh mengheningkan ciptaan notot bae notot beka hirup bae eueuh paehan konslet meureun hah eta kakak mau bisa ruku-ruku acan salat oge sujud gomo ruku tur jadi tilu sujud kadongkrak repo hirup bae mare repo nu nganahan mah wanci hirup wanci paeh nu pisengit wanci hirup kalah paeh wanci paeh kalah hirup pisengit teh bo atuh wanci neuk dipake kalah ngulapes pan pisengit nu sedeng mah wanci hirup wanci paeh matak hayata ka qabla mautik gunakeun waktu hirup memeh waktu paeh dengekeun ibu-ibu lamun barang salaki keur hirup geura gunakeun nunungan paeh geus paeh masih eta geus punung megati diwawal-wawalkeun oge ya orang hirup bae moal endah urang teh bakal ulah-ulah urang anu lamokot ku dosa Kangjeng Nabi Al-Mustafa pilihan Allah Habibullah kekasih Allah bogohon Allah resepon ka Kangjeng Nabi tapi dina kenyataannya ternyata Kangjeng Nabi datang ajalna mau wafat dijemput ke Allah benar gak? Kilang Kangjeng Nabi anu hirupna tanpa dosa sekecil apapun atau orang anu hirupna pihewaeun Allah cekina kita dina Quran pan lamun Allah neuleukan dosa urang karena kesalahan makhluk hengga semuanya saya tak makhluk hidup dalam dunia diampihan dipodaran ke Allah kabeh dan berhubung Allah mau gopurur rahim diberi waktu kan ya orang sampai detik ayeuna alhamdulillah orang bakal pae Kangjeng Nabi umurna 63 tahun maka umatna pun tidak akan lebih 63 tahun geus bisa anu geus leuwih eta bonus ngaran bonus maka ulah diuji 63 tahun umur galim geus bisa aya di dia aki-aki nini anu umurna geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu genep poe sajongjongan berarti tinggal sajongjongan deui warning hati-hati cungar sengir dong teu modar bae hirup ngaji teh daek salat teh daek hirup bae gitu paeh paeh kabeh paeh mulai hirup bae beneran laju ieu urang geus paeh pan ti Kangjeng Nabi idza matabnu adama ing koto anu jamiul amali ila an salasil ketika anak Adam ieu urang di anak Nabi Adam lain mun lain berarti anak juri atau dua yang bapak kolot mah hiji Adam dua iblis ajajil lamun urang dia tengah anak turunan Adam berarti anak juri ya orang anak Adam ketika geus maut anak Adam putus seluruh amal perbuatanana tukang sholat eureun sholatna tukang zakat eureun zakatna tukang sedekah eureun sedekahna tukang ibadah eureun ibadahna macet sepertinya moal ngocor de ganjaran sabab urang geus teu bisa ngalakukeun eureun semestinya sedengkeun ganjaran teu pati loba ya urang paeh beka japaeh mah teu neureun huruf abjad tendelan umur aki-aki mah kadang-kadang sampai merak can paeh hari incuna geus pararae jajal mah bedoang buah kalapa can kadang-kadang geus canting di luhur garing kala kebutuhan jadi dina manggaranana tapi kadang-kadang karak pentil raga tak ulah kangenan teh hirup dalam dunia Jumat telok ngaji tolak puasa Ramadan di mana horeng bulan puasa kalah kaleuweung ada harga capi kapang ikut tetanggana ngosom sia kanyahuan keur nyinaon kakak neuk ngamana kakak horeng sungguh teh pinuh ngos buka capi urang bakal paeh nu tukang salat engkena bakal disolat kirang nu tukang salat geus mau bisa salat
nu tukang maca Quran ke mah bakal dibacakeun Quran, anu tukang sedekah engke mah bakal disedekah, tukang doa engke mah bakal didoakeun. Ngeun kait aya nu nyolatkeun ge kah, aya nu nyolatkeun ge lamun aya nu becus nyolatkeunana jeung deui lamun kakana boga duit deui kah hadengekeun pada urang mah bae tah tanya ke urang dia timur dia teh saha jujur ulah ngabohong eta kakak tadi beda sholat tadi adek nyolatkeun hadiah ke batur jawab kiai tadi beres sholat hadiah duit dina amplok ngaranan sholat hadiah anu bin anu daek teh nyolatkeun moal lain inung-inung aja jeung bapak barah aing lain ulah munafik oceh aing ge moal daek pernah ngomong nama mantak paeh nu sugih jeung paeh nu miskin lancar keneh paeh nu miskin kudu ngomong nu miskin mah begitu kuledang paeh pandikeun bahkan pangulu nyebet-nyebetkeun poeh nage muni guancang teh jatuh sumanget jengkel kurang pati itu swek ledak berbungkus bungkus lagi poros buah mah geus kira salatkan asupan ka kuburan lancar beres saja mungkin ukun masakan maka jajal nu sugih paeh kebal nungguan ngojolkeun receh nage oh ulah kan ya paeh jadwal nyolatkeun jam 8 kadang-kadang jam 11 nyolatkeun namanya kurang sababna jamaah geus kumpul ge geus area kabeh recehna can datang angel paeh nu sugih maka beneran itu kumaha gitu nyolatkeun ge lamun anu daekeun ngan insyaallah loba nu ikhlas ridho nyolatkeun tatangga loba ngan nyolatkeun hadiah mah ulah jamin lamun anak urang teu ngartikeun agama batur ngomolehkeun teh diberi duit nah demi Allah we kula musabana bae kula bade demi Allah kula lagi molek kedua ya tukang ngaji Quran ge mah bakal diajikeun lamun anak nak bisa ngaji Quran tapi jajal anak teu bisa ngaji Quran aya ge batur hayang diajikeun ti tanggal 1 sampai tanggal 7 kula kena jadi kaki jeung santri dia daek teh diupahan ngajikeun sampai 7 poe lain aing mending macul sempet birit eueuh upahan tapi lamun anak orang bisa maca Quran maka kajen teu sampikeun sampai 7 nah minimal keur ngagoledagna diajikeun Yasin diajikeun ayat-ayat Al-Quran mata ke orang dadap ulah bangga anak bisa bahasa Inggris bisa komputer bahasa Jepang ilmu dunia tapi teu ngarti kana ilmu agama tunggu tanggal mainnya ku kakak karasa geus paeh mah kayak gitu kumaha gitu lancar bahasa Inggris nama begitu bapak naji induna paeh pan bapak bahasa Inggrisna pader mun ibu mother kecik anakna nu maca Quran teh beus oh my father podar oh my mother modar ndok dadarku dia sakalian maca Quran tebet tapi jajal anak pesantren anak dipasrahkeun kanu ngarti bisa maca Quran ngarti kana ilmu agama kajen ditinggalkeun maut kunci kolot masih sedih yakin ngalaudu bukakeun Quran ngaji Yasin kajen bari ngurujud cai panon betul ya Yasin wah Quranilah bari keurik tapi ngaji Quran kan betul kumaha gitu siapa pasti eta iya mai batur datang tahlil kaimah kolot nah anakna disaungkar do ngagitar teu kira-kira yoi masalah nu tukang sedekah engke mah bakal disedekahan lamun anu hirupna teu kor mantak kula mah teu hareun teu naon nyolatkeun nu sugih tapi nu sugihna paeh da cenah nyolatkeun yuk bos anu paeh nu sugihna ge paeh nu hirup anakna mending lamun anakna teu ngirit hayang loba sesa da geus ngirit mah eta nu paeh moal bisa udang deui kajen cenah teu boga dunan leutik sinu sedekahkeun anak moal bisa udang nu sugih 5.000 eleh kudu masakat kadang-kadang bener mantap neuk sedekah mah mongpong keur hirup ai keur boga ulah dikamamanakeun sedekahkeun boga paleuwih mah
ngespai mah belum tentu kakak di korbanan ge belum tentu ngekorban mah meningkar hirup nyaran me pangbagusan tapi pangbagusan panasaran kasakian ku sorangan buka eta kiai di korbanan keur hirup sok laleuleus cik saha dia di korbanan hirup sok laleuleus cenah atuh bae dia meureun supangin ngespai mah belum tentu. Oh, karukanan kumaha gitu. Ieu mah korek bae korek. Ulah tak kabatur, ka guru ngaji bae eta ibu-ibu. Eueuh liwat ti 2000 uruna. Jawab. Pangajian di mana ge? Boga ge duit 10.000 ki diturkeun di warung tukerkeun. Neng, tukeran receh cenah 2000-an. Jang naon, jang merek kiai. Heng ngalalece amat da dia. Eta kiai 2000 bae 2000 mata kula mangadoa ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan Jokowi jeung Prabowo ulah gara nyitak 2000 deui ku ari mah jabeak pake sedekah ku ibu-ibu 2000 tah balak tae keuneng mulo 2000 teh ngeuh kiai mah ikhlas ridho ngan kudu ngarti dah aing ieu mah mere amplop ka kiai magan 20.000 mun ipis teh ngilimpring dibikin kalangan kiai bari magahan itu kiai sing ikhlas bae kiai noh hanya pakai debu mengawakilan yang kebaturan gua lah masuk kanal yang blok mah karunya anak kiai masuk koloma dirangai setahun hiji kadang-kadang mata pakai sawan geureuh bae kita tanggana yakin cenah kiai mah bokian anu paling hewa yakin cenah kiai mah telok make calana geus naon dia mah mau calana polong dan make ge keur kitu masuk dibuka heula mau calana segala macam teu kaharti. Kiai mah loba anak nanyahoan tujuan rumah tangga letak seril umam pikeun ngalobatkeun umat Kangjeng Nabi supaya kanjeng bangga di alam akhirat ka Nabi nu sajen. Wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, wahai Nabi Isa, dalakan umat kaulah mangga badek tuh dilobakeun anak ku santri jeung ku kiai teteh mengirit bae ngirit di bae di kabeh lajuna reuneuh bae ongkoh ngobrol jeung tetanggan aing mah malengok cenah di kabeh bae ongkoh reuneuh bae ongkoh pelongo teu kabeh mah syariat hakikat mah Allah nulis syariat we nya antara pil kabeh jeung barang salaki gede sa pil kabeh mah nyaletik bulu dilemet pendek barang salaki kumaha bisa gede lodong tuh lah datang lu mana ampun aing dicakap ku malaikat ya Allah jadikan ulah cai mani jadikan cik Allah lalaki tapi kang lalaki rikina kumaha diatur kabeh ge kumaha Allah eta mah syariat mau mungkin Allah ku syariat ada pun eta cenah mana manjur aturan ku manjur ku dijabah bae ku Allah eta mah kitu lajuna jengkel di kabeh reuneuh bae dialungkeun pel kabehna ka pipi dicongcong ku kotok bibit nah saumur-umur kotong geno-geno kiai magahan ngaji anu paling jengkel kula mah ya ka ibu-ibu bapak-bapak nu boga anak budak laleutik dasar karak bisa nginum digiringkeun ka nu kiai ditah ngaji sama kiai can lunas geus lunas sama kiai lunas naon suek awak dicabutan ku anak teteh pake tutunjuk bilik kiai berolong ngagedean pake tutunjuk giliran di penta urunan saminggu 10.000 ngomongna kiai jadi kiai ongkoh ustad ongkoh teu ikhlas magahan ngaji kudu urunan 10.000 budak mayar listrik cenah kitu otak dina tuur hei kiai mah di mamada ge geus ikhlas moal asup ka balai rombeng lamun teu siap ikhlas pasti jadi kuliah itu jadi usaha pagawean tapi mana nak balai rombeng ku sabab ikhlas ngeun pan si ieu mah je lampu teu bisa ikhlas dusun tadi bayar sama PLN mah bisa ikhlas parom. Hoi. Kadenge tak? Ulah pura-pura tak kadenge. Tak kieu cenah ngajena lobaan 10.000 loba amat. Teu mikir deui bae. Paling males cing macam 100.000 menangna 300.000. Naon kieu telok ngudud. Dengekeun ku dararia. Biraku kiai kudu ngumumkeun ka masyarakat urunan jang ngudud kula mau ting pada ngerepuk aing boro-boro jang ngudud nang kiai telok ngudud jeung kiai mah pan teu pantes lamun telok ngudud dak dengekeun aing mah kiai teu ngudud ya mah teu sah dia jadi kiai na ge urang sabab kaciri teu boga duit nah
ngudud ngabulak-bulak kiai mah mata di akhirat lagi siaran tundanan kayak mau kuari pas orang siaran tunda ya di akhirat diputar ke di akhirat ayah banget untuk adalah puasa dah banget saja nih tak adalah puasa orang kimur di jangan jila bari ngudud baik kiai emang ngudud baik ya kunan sababna atau memang geus pake aweunaan ahli sunnah wal jamaah mah kitu ya ngablak-blak ngudud kadang ngahutang ka urang leutik dibayar henteu deui eta kiai sok ngudud mau bae aku kiai ngudud ge kiai naon ewe kiai telok make skin care nya skin care dari dah skin care jeung ge jalamun teu make nu kitu grup nu eta mah muriang doang glowing bepan komo ka pasar eta nu kagugu kalau geus make lipan teh ibu-ibu make lipan luhur handap geus kitu diadu-adu bibirna oh bedana duang bujan nyantokan tai diadu nggak lo bikin diadu kah duang bujan ngadar tai si narat aja lagi nya jaku lama simpel baik aja itu make lipan-lipan aja kurang boga anak anu soleh panjenengan ngaji tah kudu ngarti kolot nah dararian mah ampun euy caina tadi bo hayang boga anu soleh bo ibuna kudu solehah sabab cikang jeung nabi min saadatil mari antakuna jauh jatuh lihatan taktik pertama bapak-bapak pemuda dengek kedel lamun yang boga anak anu soleh siaran awewe nu solehah lain nu jamilah solehah mah urusanna jeung rohani lamun jamilah jeung jasmani aya nafsu mah hayang nu denok montok semok kabehan oge ngan intina mah nu penting bagus hatena bagus rohanina solehah pamajikan anu endah anu pantes dijieun pamajikanana mantak ulah sok ngomong ai pi eweun mangabadeg oi pi eweun mangabadeg sal eliangan nu hese ge pi istrieun kunaon sababna istri itu 3 jadi dina diri eta we kudu aya 3 is kayak tadi solehah is nu kahiji pemuda dengekeun adalah agamana Islam kajen irungna mancung matana sipit tapi ngomongna hanya wek hanya ulah dikawin ku sia Tionghoa eta balain Islam moalnya dia demi cinta ngorbankeun agama kolongo ulah lain Islam nu kadua isnanan istiqomah dina jadi istrina istiqomah dina ngajarankeun ajaran agamana sabab pada urang nabe urang dadap di lemur batur mah eta ibu-ibu ayo mah kaum awewe aya ge make tiung lamun di pangajian doang di lemur batur mah ieu lemur batur lain cikula oi di lemur batur mah make tiung paling di majelis taklim keur di madrasah mah deukeut kiai doang mamah dede balik ke di madrasah di jalan kaimah jadi mamah lede kabeh muka harut dah oh di jero mah mau saja teh ieu geus dipamoekeun pakaian mah utang doang nya susu laer doang susu kelong wewe udah gable doraka ongkoh ngeunaheun teu leunah oi ampun bu kesedang nenek lampir tadi tiungan sama sekali ada orang akan batur baik solihah istiqomah dinanya jeung kore istiqomah jadi pamajikanna jadi istrina sabab loba awe nu teu istiqomah nulis situasi salaki lamun salaki kalau loba duit bager ka salaki teh kopi ge dijieunkeun kopi dijieunkeun teh tapi giliran salaki teh bager duit borobor cik salakina dak balik cuma liar amat yang majieunkeun kopi kumaha cik ewena atuh ngajangkor sorangan ka dapur jadi mah kumaneh ge kumaneh nyaho dapur pelebah mana kami mah di pelebah mana ulah ngijieun ku kami oyongkong salakina jadi lawan tanu kitu mah pipasiaeun moal meunang deh urang debat yang bikin bade mana ge kula kajen tukang ceramah teu wani pasieun pamajikan moal meunang ai ela bae kaparet teh mana ge lancar kiriman wahyu ti juri ampun mantap kak dengeun kak di bagan kukula mun pamajikan kakang ngawek-wek ulah cicing bae ieu mah mun sabab batur semangat ngawek-wek na kakana jadi mustami setia cicing bae di dinya tinggal
Ge kakak eueuh marepeh kumaha ngenekeun bener. Kula ge ceramah urang ngadengeun mah orang nengok. Pan kitu. Tinggalkeun da kebal-kebal cari orang panas biar kami toha ka. Ulah dilawanan bikang mah eueuh sejarahna bikang eleh debat kula laki Allah. Geus tinggalkeun bae meuli rokok opat bungkus ge capeun. Ganti. Yang kedua ya, lamun kakak sabar boga pamajikan carewed, pan ai bika mah geus setelan deler nak kitu di rumah. Setelan deler kakak kudu syukur. Kunaon kudu bersyukur? Hiji minimalna orang teu kudu meuli korek kuping. Sebab teh celi urang ngarancang sorangan. Ngadenge mau ngawek-wek mah. Pan grup bikang mah doang Yuni bebek sebenarnya. Mun teu bebek jangkung bebek kosta. Bebek jangkung besok baris teh nyawar. Wek eta grup eta teu beda dah. Lempang ka majelis taklim ka nu mulu dan bapak jalan jeung babaturan. Datang ke pengajian kiai mah magahan kumaha banyak bomter. Balik di madrasah di jalan. Datang kiai mah kasalaki. Mun bisa poncik begitu maka. Bebek ieu. Ente ngawek-wek mah doang bebek kosta ngawes-wes mah. Dewe cenah si anu bajuna eta baru mal pengajian. Geus setelan deler. Gitu. Ngan lamun kakak sabar aya dina kisah dina kitab do boga-boga pamajikan carewed sabar tawakal jadi wali kak. Ku sabab sabar boga pamajikan carewed. Jadi lamun hayang jadi wali teu kudu gati-gati, teu kudu wirid, teu kudu loba ibadah ka sebenarnya mah. Nu penting mah siaran di mana awewe lembur manu nupang carewe dan kawin ku kakak. Kayak kakak jadi wali. Aja na kitab. Wali kota. Jadi wali. Hiji lalaki cenah ge, boga pamajikan carewed ka. Hitungan sabar gitu. Hiji waktu abaturan sapasantrenna nyaba ka dinya. Assalamualaikum, cik babaturan teh. Waalaikumsalam, cik bikang nu carewed teh ayo. Sade kitu ieu, SMA deui nya kita gablek kopi aing. Ya teu goblok nanaon SMA deui. Bangun cik SMA dah 5 bikang ulung kieu amat doang kamarang kieu. Keur leutik nomor kolot di pasahan di beredar kamarang doang. Sakitu kakak, babaturan ka Ahmad cenah keur di balai hayang nyaba geus sebel teu panggih. Ka mana ka Ahmad? Oh cenah ka leuweung jor teh di pauk juri da cenah. Di gelong mau. Kalau gagal ngomong begitu katulikeun juri ge. Oh gagal amat atuh tungguan bae ruhang panggih macam kitu. Tungguan hadang daot betul. Geus kitu datang eta ka Ahmad teh ti leuweung. Eta mawa burunan suluh sagede beuteung kebo. Lain dipanggul ku manehna ka. Dipanggulna ku maung. Rieu-rieu mawa suluh sagede beuteung kebo. Manehna mah keupat bae. Cik babaturanna dia jadi hebat kieu boga kukutan maung segala macam. Jadi keur di balai tolok kuasa kumaha tadina aing ge pugu aneh cik Ahmad teh. Ngan aing nengerkeunna sabrak aing boga pamajikan carewed. Ieu sasatoan nu gangas ge di beleuweung. Kalu kang aing, mau ge nawaran hayang dibawakeun suluh ka aing, hayang mawakeun suluh. Oh, berarti barokah boga pamajikan carewed, tapi sabar. Hiji waktu nyamba deui cenah eta babaturanana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, cenah lain deui mah lemes. Punten cenah ai saha abdi baturan ka Ahmad cenah ai teh saha abdi mah istri ka Ahmad nu enggal cenah ai nu paeh nu carewed di mana paeh cenah nu eta mah mantap ka ibu-ibu lah carewed tereh paeh nah kita teh geus kitu antosan bae nya di dieu sakedap ngampurnya teh aya naon nuhun teh atuh nuhun geus kebal datang Ahmad riug-riug manggul hurunan suluh sedon teu kebok sorangan tah Mat, aing mau dia ka mana cenah eueuh ngiles sabrak ke majikan ieu mah. Sabab pamajikan ieu sabar aing teripu teuing cenah kitu. Mantap kakak ge tah lamun lega pamajikan carewed pelihara dan lestarikan kecarewedannya biar makin carewed kakana bisa jadi wali. Ini bebek. Ya, geus sabar bae. Tak ka awewe ya, wayana darek ngajinya. Kunaon sababna awewe mah ieu sabenerna mah lamun hayang maju negara, hayang soleh generasi muda, solehkeun heula kaum awewena, kaum ibuna. Kunaon sababna nu loba kontak ngasuh di imah adalah lain bapana, benar. Tapi
indung nama tak tikang yang nabi nu pertama antakuna jauh jatuh solihatan pamajikan soleh sebab di imam pamajikan ka urang mah teu kaur ka sawah teu kaur ka rumah ngojek nyupir dagang tahu bulat dagang cilok teu kaur urang mah di imam pamajikan indungna tak bikang mah geus dibere ngaranna insting dari situnya ku Allah mantak bikang mah tak kana ngalem lancar secara lalaki bikang mah kajian sorangan penting aya anak haung-haung hakang mah lancar eta. Oh si Hulung, si Helang, anak raja, anak ratu, calon ganti Jokowi. Anak raja jadi anak ratu, calon ganti Jokowi. Raja Namrud, Raja Namrud meureun. Dan ganti Jokowi bapakna teu tamat SD. Itu ibu-ibu lancar. Ja urang mah di mana horeng alam anak paling ge urang mah greget ka anak, ngagereman anaknya. Ku greget teh anak can hees digereman. Dasar banget doang adpen bangun. Anak digereman kadang-kadang dirajah ke kiai kadang-kadang dijampe di sawan bangkai gua ke bapakna di digereman bae tak awet anu soleha ngasuh anak bacakeun sholawat jam mimiti nu kadenge ku anak pan kalimat tauhid kalau gitu borol kaluar tina beuteng inuna pan sambut ku adan mun bisa mah ku bapana nu adan udah ditabatur ayeuna beuki ngadan ge teu becus tungguan dina balik lawang sampai kajur kumaha borang geus kaluar can orok geus ceng gerak ka di adanan joy kasih ke joy sedengkeun si joy can pernah adan ulah digambar sepeda teh adan can bisa mah lumpat si gunung adanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cik madukun teh dak geus lebaran deui aing can meuli baju orang si joy sasap adan kana takbir ye pamajikan urang nu kaduang ke timbulan boga pamajikan soleh wa uladu abroro boga anak-anak anu saroleh hasil bimbingan nu jadi kolot mantak rumah tanggana bener ke ulah ngomong-ngomong murid pinter ari guruna bodoh mah murid cerdas itu hasil didikan guru yang cerdas mantak Imam Ghazali alimu auladakum qamsatan wa sirasatan qabla wiladatihim pagahan anak-anak dararia turun dari 15 tahun kene sampai dilahirkeun atuh pancen boga ewe can urang boro-boro ku anak 15 tahun kene meme dilahirkan kudu gizi pagat maksudna naon awak urang benerkeun sebab urang teh bakal jadi calon guru barang dahar sing hade jauh anak durjeun tina tipung tina naon saripati taneuh cai mana udah jadi urang ulah sampai terkontaminasi ku barang-barang anu haram ulah darapon bae teu boga jengkol-jengkoleun kitu beta mah nang meuli ka teh nya mang meuli sinang maling heula mah cai maning asup kadinya jadi anak kue yang bagus sih kudu kualitas tinggi bahan bakuna eta mah goreng bantut karena kue aja tak 25 teh 15 tahun sampai dilahirkan kudu dididik itu wiro sableng nyata wiro sableng dak nyorang adeng wiro sableng ai sableng pan polongonya geblek wiro geblek berarti wiro sableng kurang sabar disebut siro wiro sableng horeng selidik punya selidik guruna sinto gendeng guruna eta gendeng munasabah muridna sableng mantak wajar ketika guru kencing berdiri murid kencing berlari eta lamun guruna lalaki kan tapi lamun guruna bikang ketika guru kencing berdiri murid pasti ngintip kan mana nu ngaran digawe oge atuh heuh kumaha guruna ulah ganti-ganti nyan contoh mah nu dijieun reng nu pertama guruna nu lampong tanu bengkok reng imah reng kang genteng nu bengkang tanu beok nu lempeng ka panglempengan dikeker ku tukang lagi pan dicintang-cintang ieu nu lempeng mah cenah urang sababna lamun bengkok 1 senti sekalipun kadituna mah ngareot darosa ka geus lamun kolot tetengar di wajar anak telok jumat bapak nage telok jing bapak telok puasa anak nage telok anak telok puasa bapak nage telok nyorang di lemur kula di hareupeun imah kula sakali eta aya hiji bapak-bapak tatangga kula ngiringkeun anakna bulan Ramadan anakna ngenyotan es aya kula di hareup hayang ka alam mungeuna bapana ceng cenah ulang ngenyotan es bae isin tu kakak cenah sing bulan puasa ieu pan budak leutik mah polos ngajawab bapak tadi getas ngopi cenah gitu kan kanyahoan bapana gitu puasa mapil abai pil abna apa yang dilakukan oleh indung jeung bapak bakal ditiru kudu jadi anak matak albayt madrasatul ulah rumah tangga berdasar pertama pikun jadi anak-anak ngan moal bisa ngabimbing keluarga urang pamajikan jeung anak lamun tawakkul atuh solihin telok teh campuran dari jenengan jeung jalma
jalma soleh mata kadade sindai kukumpulan jeung santri jeung kiai jeung para kasepuhan di pengajian sebab naon urang ngadidik agama kanu jadi anak adalah hasil menang hotspot urang ti guru-guru urang hasil menang download ilmu urang ti bara guru urang pagahkeun ku urang anak jeung pamajikan engke anak jeung pamajikan pasrahkeun sina ngaji kanu kiai jeung kanu ngarti mata kudu gabungan jeung ulama ngarejeuk nu terakhir wayah namun bisa mah wayaku narizkuhu fi baladi ulah jauh-jauh usaha mah nya kajian deket geh nu penting kajaga karaksa anak jeung pamajikan gaji leutik menangna leutik tapi langsung kadahar jeung keluarga karaksa anak jeung pamajikan kadeulekeun katalingakeun jeung deui lamun urang usaha jauh-jauh aya hiji benda nu teu bisa di online keun tinu jadi salaki kanu jadi pamajikan kaharti teu kaharti teu mual ayah di tukang paket. Assalamualaikum, salam paket tahun barang salah kita teh di Malaysia mual ayah cenekan itu penting kah ngomong naon kakurangan weta mah pusing karena hulu oke salaki nanti penting noelan pamajikan telah nyingkirkan cicing dong lu kabel bae datang ka isuk lieur na kitu be aku nutup urubahku paramek kah sebab cenah ge lamun cairan weta naik ka luhur pusing mantap kudu dikaluarkeun baik wayaku narizku pi baladi mun bisa mah mata kakak dede mudah-mudahan ya kak dede sing dipaparin topik hidayah ku Allah sing dipasien jembari rezeki anu barokahul halal pikeun nganapkahan anak jeung pamajikanana sing makin dimajengkeun usahana non pun lupa profesina mudah-mudahan dipaparin topik hidayah di samping usaha oge daya kumpulan jeung nu ngarti pikeun ngadidik keluarga dina jalan agama ku angkusakum wa ahlikum narok mata cik cairan tadi anil mar'ila tasal wasal an korinihi fa inal korina bil mukoroniyat tadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana wa intakun fi kaumin fasohib khiyarahum walatu sohibil arda patarda ma'arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat deketan ulama deketan para kekasih Allah sugan orang bisa ngahotspot kemuliaan ngadownload ilmu di para guru-guru orang sadaya insya Allah al insan wal khotewanisyan apapun jabatan pangkat dan kedudukan khutmah sepawana makadar bilai topik walidah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.